Baik. Naon boncu? Nyium duit mas lah. Yang duit. Orang gegekeun mikiran hayang kopi teu boga. Kela-kela, tapi kamari teh ningali si Ajis ngajual sawah 80 juta. Sigana mah kasih Ajis saya cobaan. Cobaan hai. Cobaan ya? Sok cobaan. Mas, beli motorna atuh. Kalian. Oh, gue. Yo. Ada di jalanna. Aya bonsu euy. Ya beneran. Kemana itu ya? Si Ajis dis. Dekat. Aing. Aman. Sim aing. Rek ngadekeun motor tah. Ngadekeun motor. Heeh. Keur naon ngadekeun motor? Tuh duit. Bang sabaraha? 3 juta we lah. Bayar we, bayar lah. Bayar we. Bayar lah. 2,5 lah. 2,5 ya. Bayar tuh lah 1 juta we. Bisa 1 juta nih. Juta mahi. Mahi. Dua. Nah. Ya. Sip. Ya, kredit ulang tengah 1 sebu deui ah. Aduh, Menang teh duit teh. yang menang atuh. Sabaraha? Menang banyak. Sabaraha deui? Boba euy. Kela. Tapi ngomong-ngomong tadi ente leumpang cerita itu nah. Motor aing ka manakeun? Gadekeun. Si goblok.